Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun Silvi Cahaya Putri. Pamirsa, dina dangeut ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Limfor 5 Fosfor edisi Salasa 27 Februari 2024. Tari Jaipong nyaeta tari tradisional anu asalna ti wewengkon Karawang, Jawa Barat. Tari ieu mekar dina taun 1860-an. Mimiti tari ieu dipikawanoh ku masyarakat salaku tari ketuk tilu. Di dieu simkuring ngagaduhan rekan anu tos aya di Sanggar Seni Tari Lumajang. Vanisya, hatur nuhun Silvi. Tepangkeun nami abdi Panisya salaku reporter. Abdi tos aya di Sanggar Sinar Lumajang, tempatna di Cipaku. Salah sahiji sanggar tari anu aya di sabudeureun Majalaya nyaeta Sanggar Tari Sinar Lumajang. Tepangkeun sareng Ibu saha? Ibu Elis selaku pimpinan Sanggar Sinar Lumajang. Ibu dupi di sanggar ieu dilatih tari naon wae, Bu? Upami di sanggar ibu teu tari jaipongan wae, aya tari klasik nyaeta tari kandagan sareng tari topeng. Itu mah tari klasik namina. Sareng jaipongan wae, tari jaipongan di ibu mah di dieu. Mung sakitu. Tuh berarti teu jaipong hungkul di dieu mah jadi sagala aya. Upami perkawis lomba tos ka mana wae? Alhamdulillah lomba-lomba teh hampir tiap sasi ngiringan lomba tos dugi ke provinsi, provinsi. Alhamdulillah aya nu ngiringan ti Sanggar Mama, alhamdulillah kengeng juara. Malihan mah kamari anu rampak itu mah sa provinsi pamitelep esa ini alhamdulillah sa provinsi kengeng mung juara kadua pi alhamdulillah. Alhamdulillah sok ngiringan wae da ti kabupatena, alhamdulillah Kabupaten Mesering kengeng wae aya kamari mah provinsi ngiringan kengeng juara kadua alhamdulillah. Sanggar Seni Tari Sinar Lumajang ampir unggal sasih ngiringan pasanggiri di tingkat desa dugi ka tingkat provinsi sarta kungsi menang pinunjul 2 Jaipong tingkat provinsi. Salian teh eta Sanggar Seni Tari Sinar Lumajang oge osok ngeusian di hajatan jeung 17 Agustusan. hatur nuhun kanggo Vanisya anu tos ngawawancara nu jadi pimpinan Sanggar Seni Tari Lumajang. Pamirsa, rupi namung sakitu pidangan warta dina dangeut ayeuna. Wawakilan Limfor TV, simkuring Silvi Cahaya Putri, seja amit mungkur amit undur. Nedahapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.